Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya. Salam Jumat ceria ya. Di sekawan pam. Nah, ayeuna lanjut nanambang pakan anu ka 2 kali. Ieu terus mulai di plak ya. Yuk tuh untuk kaditu yuk sepanjangnya kaditu sepanjangnya tuh yuk bang pakan nih sadayana ieu teh. Bismillah ya, kunci keberhasilan ternak domba teh saur sesepuh di saung tani mah cenah wajib gitu. Nah jadi ieu tos kenging maculan ieu tuh ieu itu paling ditu nuju di pacul oge engke pokona ieu sadayana bang pakan ieu. Bismillah yuk bang pakan tuh lumayan ieu baraya sakieu gitu segala ayah di lamur matahan kis cebrang itu teh cebrang di kanggo domba oge eta gitu. Jadi bang pakan nama memang rada hieum itu di tengah-tengah iya ta kebun jati itu jati unggul ya lumayan itu usia jati teh terus 5 tahun ya teh jati perhutani ya teh gitu. Kayak di lajang video selanjutnya iya tah pada melakukan palih dia. Waduh lumayan ya melak jukut sakieu ge tah iya ya terus kenging sabaraha jajar ya hiji ya 2 3 4 5 genep 7 8. Nah acan ieu nu palih tonggoh ieu ya palih tonggoh ieu sabaraha hiji deui ya hiji 2 3 4 5 genep terus kaditu ya cekap lah kanggo domba 5 siki wae mah meureunna gitu lumayan. Tah ieu nu kamari ieu tos umur 2 minggu ieu kaditu ieu tos umur 2 minggu nih sakieu teh. Ari dombana teu acan aya domba can aya kanang can aya ya teh. Bismillah da senang ngadamel kanang teh ngala awina dihitung pun bapak mah jadi dihitung cenah pami ngala bulan ayeuna mah awon saurna teh tuh itu pun bapak tuh nuju tah itu pun bapak itu tuh itu pun bapak nuju nyacagan jukut kanggo dipelakeun ke di palih ditu di palih tengah itu si amang tuh nuju macul gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak di Sumedang, Situraja, Desa Karangheuleut, Dusun Karangnangka.